Berat. Koyaknya nongkrong. Aing Apalagi sae deh. tengenah aing perasaan ieu. Kadang deui ge ngomong agar silaturahmi tidak terputus pinjam 100 geura satu. Palan wae di dinya mah. Nya cek aing ge sia mah. Cik atuh berat sugan boga duit tiis berat. 100 we berat. Geus lila aing teu neuneun duit dina kulkas kosim. Teu gablek duit kosim keur hese duit situ aing maneh. Aing di mana? Atuh berat sing karungnya ka Kosim geus lila tah hutang ka warung. Era Aing mah sia mah sia si Tepan anu nganyuk lagi ka warung nah jadi aing nu kudu lieur aing maneh. Atuh CS atuh berat dulungan. Tuh ala kalapa jig ayeuna harga kalapa keur alus. Kebenaran berat bahaya nih Kosim nu naikna tah. Heeh jig anger aing sih mah ampun teuing jig ala jig nu kolot omat ngalana anjir nu keur alus nu kolot dawagan mah murah. Diomongeun di dinya mah atuh berat. Kayak Kosim dicarekan ku kolot di dinya atuh sakalian butuh duit saeutik mah ulah ngahesekeun kolot geura make jeung jual kalapa nu kolot kayak Kosim mah dicarekanana. Naon sih teh kalapa kolot Kosim, kalapa kolot lain dawegan lain kalapa ngora. Eta tanggal kalapa lain nu kolot aing lain nu aing, lain kalapa nu kolot lain. Ngomong atuh kita tadi. Nying sia nu teu koneknya ya wae aing si Kosim ieu ampun teuing. Bisa wae ieu ya anjir buku kasbon. Berat aceng mah keheul ka Cidakana arisan berat. Unggal minggu geura berat di daguan. Teu daek meunang eta acengan batur bae nu meunang berat. Atuh arisan mah atuh anjir tong maki jeung di dagoan ai maneh. Ye, arisan mah itung-itung yang celengan we. Da cangkel di dagoan mah tuh. Jadi dinya Lah eta mah nu nguruskeunana meureun berat. Teu bener meni hayang ngekeprek eta berat eta kana pangoclokanana geuning gelas berat. anger aing si ieu aing geus emosi. Lain. Ai di dinya ngiluan. Pugu eta berat henteu berat. Ya, cek aing ge anjing harap anjing. Parah saroceng. Ceng ya, si teh anu meunang mah nu ngiluan. Anu teu ngiluan mah naon si teh make jeung ngilu pusing itu si teh. Parah aya saroceng anjing rempagna ieu. Ampun teuing. Bisa wae ya anjir ya. Manuk buuk ya. Berat ari akun FB Kamonesan eta kumaha di berat? Kumaha gitu? Pada eta berat konten-konten anu gerak kitu berat nu porosot nonghol geuning berat. Rasat nonghol cenah anjing. Sareksi Nya berat. Ni era aceng nempona geus ya berat. teu apal deh. Pugu justru teu apal nanyakeun sote berat. Kumaha deui eta pangna kitu berat? Ke aya nu ngabajak eta teh ceng anjir. Geus lila anjir. Kurang keur dibenarkeun ayeuna teh. Teuing bener deui teuing moal. Tapi teu mungkin berat. Lamun aya nu ngabajak berat. Moal mungkin geura petani uploadna berat nu kararitu berat. Nu sareksi. Nah jadi karena petani sih teh saroceng. Kapan ari nu sok ngabajak mah petani berat. Lain bajak sawah saroceng. Ya, cek aing salah paham deui wae ya saroceng ampun teh. Ya, dihack. Dihack lain dibajak anjir. Lain dibajak make muning lain. Ieu tah anjir. Cek aing ungkeun leutik loba ngasuh muning. Loba ngangon muning saroceng mah. Ieu kieu kabawakeun aing belat juga muning. Teu urang teh boga duit teu teh saeutik euy. Kumaha deh? Hayang beli motor. Motor naon euy? Sugan ya yang motor naon eta? Terbit paling oge lamun teu Suprapit paling ge. Astagfirullahaladzim. Gusti Allah.
Naon? Apaan kurang di bejaan ti kamari. Hirup mah kudu ngukur kana kujur. Maca kana kekayaan awak. Nah, teh. Naon salahna urang? Eta ngadengin aing kot ngahulang nyebut hayang motor beat segala. Allahu akbar. Cia teh jelema teu gablek, Brad. Nya motor naon atuh anjir bek 70 kumaha? Allahu akbar di bejaan. Ya. Cek urang kamari naon? Brad, geus meuli NMAX sementara mah cek urang. Geus teh. Nying. Beli NMAX cenah. Atuh nyasat atuh. Ya lamun orang mampu mah. Di bejaan teh kitu sia, di bejaan kolot. Kitu maneh mah. Hayo. Lamun orang mampu mah nya meuli NMAX atuh kahayang mah. Urang oge. Allahu akbar. Sementara urang mana? Di bejaan teh kitu. Sementara. Terus kumaha maneh hayangna kumaha? Lain aya di dinya nyaho teh sih konsep sementara nyaho teh. Ya lamun sementara mah jiga kieu ya. Ayeuna urang hayang meuli motor NMAX. Nya sementara orang meuli bebek 70 heula atau meuli Beat heula. Eta sementara. Sementara teh kanu leuwih murah meureun lain kanu leuwih mahal Di kumaha. bejaan. Berarti dinya teu apal harga maneh di bejaan pisan. Ya, da NMAX bakal nepi, Brad, nepi teh. Moal mundur moal. Paham aing ge paham. Paham matak mahal oge teh. Gancang malahan nepi na NMAX mah. Di bejaan kol teh. Maneh aya bejana cenah. Aing teh ngahijikeun jeung mitoha. Cenah. Terus Cenah aya rencana rek ngontrak. Aing ket ngahuleungna teh ya Allah, ieu budak kamari anyar keneh kurang papatahan cenah. depan era atuh terus we ngahiji jeung mitoha di dinya. Iya mah samemeh boga, samemeh boga. Ya, ulah wa kamikiran kontrak. Ulah kamikiran kontrak. Da moal kaduga Brad moal. Geus meuli 100 bata imahan kabeh. Sateh diberi teh. Anjing beki parah ya aki-aki anjing. Sugan 70 ke 80 sateh tuh. Astagfirullah. Cukup meureun. Di tangah wae hirup teh semua. Ayo jeung tangah wae. Tangah cenah ieu aing. Ampun teh. Yo, Brad. Hek diajar nyeun kamar 5 we cukup teu kudu loba-loba. Teu kudu 5 ge cukup. Batur cenah WC na 2, urang hiji ewang ge cukup, Brad. Gampang anjing hirup teh. menjadi sirahna ya. Jadi omongan teh ciga nu. Sia mah di omongan teh kokolot teh. Urang mah karunya, Brad karunya bisi asam naik. Aing nu naik mah ieu darah anjing. Aing nu naik mah. Ye. Aing garasi, Brad. Siapkeun garasi. Setahun deui wae. Sugan 5an mobil atuh. Cukup. Ieu mah aya we tangah hirup teh. Ye. Da cek urang mah nya. Maneh kamari aya bejana hayang Avanza, hayang Xenia, hayang Kijang. Da urang ngahulang, aduh ieu budak teh urang di bejaan cukuran aing nepi ka ngahulang. Ya, da Rubicon ge, Brad. Iuh, moal kahujanan sia teh. Rubicon, cukup sia. Anjing. Mun arane Ieu ngahaka naon ieu aki-aki anjing. Parah anjing. Arti urang Gaji wae ku aing gitu ieu anjing beheungna. urang aya bocoran kamari. Hayang maro. Yang maro naon ieu teh? Nengah, bejana hayang nengah maneh. Nengah naon? Nengah sawah sia. Heuh atuh jang urang we atuh ajang stok atuh dahar urang minta wae ka mitoha era di dinya. Apaan ku urang teh di bejaan bari geus meuli tuh 5 hektar ge cukup tuh anu ngajual tuh. Meuli cenah anjing. Sementara Kirim, Brad, kirim, sementara nengah meuli 5 hektar. Aing sementara kudu meuli tanah 5 hektar. Sementara meh nengah seteh. Boa ebah. Parah anjir, parah iya aki-aki ieu anjing. Allahu akbar, di bejaan teh kolot. Ya, tinggal. Etek dijual Brad tuh. Di dieu nepi ka ditu tinggal. Tinggal ngoe gitu ka aing. Teh Brad teh. Aki. Ye kok Ripuh anjir ieu. rek kumaha coba. Ieu bobatok aing ada Bandungan sia eta mah. Aneh di bejaan teh maneh. Atuh jang gawena. Ulah wa kami keur hayang jadi staf. Jadi manajer. Kudu step by heula, step. Ye, tihanap heula, Brad. Atuh jadi direktur sia teh. Hirup teh. Marane pisan ieu mah diomongan teh. Yeun heueuh mana mah diomongan teh sia. Aneh.